Pun sapun sampurasun abdi ngalindung ka Gusti Agung tina pangpada setan anu dilaknat kalian nyebat asmana Allah anu maha welas tur maha asih haturan pangbagia ka papayung pangagungna para inohong dina widang atikan katut kidulur jeung baraya nu hempat marbayangsa sejamit mereka keluar pangreka seni tutupulan para pujaga nu etes jadi tradisi. Prosesi pelepasan atribut paturai tinang kelas genep SDN Cijeungjing baris dikawitan. Prung muyaga. Kemana jalan gitu, jalan nah geningan obat Gusti Maha Agung olo geningan loba jelema da keur latihan mah eueus saha itu gerak aduh Gusti Maha Agung eta meni simburinya HP Gusti Maha Agung kanca wiyaga aduh alhamdulillah aki biasa rawuh dieu nya ya urang pantun heula jeung sisindiranya kanca biaga dagang tempe di Jingjing kalua dina wadahna SDN Cijeungjing sakola nu pangedahna Gusti Agung aduh alhamdulillah aya hiji deui geraya malah hurang wan Cilohor malah supa pikeun ubar sakola urang pasti sohor lamun siswana mah lotekar nah kitu nya aduh Gusti Agung kanca wiyaga aki teh rek sisinglar heula rek sanuk-sanuk heula nya aya paribasa mipit amit ngalamin tak kudu bebejanya jang sangkan selamat nu dihibur selamat nu kahibur nya sakali selamat tetap selamat jang cik abdi dari nongol Gusti Alayan nyebat asmana Allah nu maha welas tur maha asih nu maha welas tur maha sajati hirup manusia sajati kalanganan
Aduh, moal bade ya amoy kulan ah. Urang papak kunoy na jang. Ayo ah. Kanca biaga itu umul-umul mani melengkung tam-tama siap sayaganya. Eta aya payung agung eta teh silokana Gusti nu Mahagungnya. Aya gugunungan simbol manusia nu kumelenang di alam dunya. Hayu urang papa urang bagiakeun itu dua wakil siswa. Prung ayagaan. Awas ya. Gusti nu agung. Aduh, Gusti nu agung. Karek dua belakung ke kuat kamuragaan. Aduh, alhamdulillahnya kanca wiyaga. Haturan urang Cijeungjing, urang sabudeureunnana, urang Jati Gede ga raya. Hari ibu guru canyawer ka Aki. Aki mending geus mengolokot kieu can disawer ku ibu putri. Aduh Gusti Maklum. Aduh, kamananya Bapak pengawas kemana? Aya teh aya. Ieu gaya ajo jing alala ajo jing ajo jing alala ajo jing ala ajo jing ibu kepala anu mana, ibu kepala anu mana. Aduh Gusti nu agung ya, cik sakali deui gerahnya kau ayeuna mah rek minta ka tukang kenang sing loba belaktungna, sing loba belaktungna awas tukang kenang nya moal dibere cikopi gerah sok siap. 1 2 3 prot bambak tulak batingkeun maju mundur jaipong teman ini blakuk aduh Gusti lu
Geus 2 kali ngagoler ya. Aduh, Ibu Putri cak nyawer wae ka Aki. Gusti nu aduh. Ya, aduh. Kacau ya ga. Aduh, itu 2 wakil siswa si Kasep jeung si Gelisnya aduh, naon aya pulungan duit teh pulungan heula asupeun ngokoja. Bisi dipenta ku Mang Iri Mang Iri bisi dipenta ku Mang Iri siap Kacau ya ga. Apa di dunia teh geus papasangannya. Aya beurang aya cang aya panon poe aya awewe aya hansip aya naon ari hansip jeung drum. Astagfirullahaladzim. Ai sugan teh jeung kuda rengong hansip mah. Tadi teh si Ambu teh ditinggalkeun ku Aki teh rusuh ka dieu teh nya. Cik ka mana si Ambu? Moal ditelepon si eta mah. Lamun dibere lagu pasti ngurunyung nya. Aya lagu anu keur viral gerenya. Laguna teh Daun Babadotan. Lagu naon? Geus diganti. Gusti nu Agung Aki mah teu apal. Sugan teh Daun Babadotan, si orang teh Daun Puspanya. Geus sok. Hatur nuhun Neng Mala. Aduh mun tiasa Neng Mala lagu eta tadi daun naon tadi teh? Lagu daun naon tadi Nini? Daun puspa Daun puspa. Lain ai mane eta dandan teh di mana? Mani tukang tadi mana meninggalkeun ciudah atuh. Hampura Nini. Aduh hampura ieu mane mah duda lila. Can minta bakal can itu ieu menuju lila pisan. Ayah itu ini lumayan. Kieu geuyeun ininya. Ayeuna teh alhamdulillah kelas genep teh lulus sadayana Nini. Bener ya. Bunga Nini. Tah kitunya leres lain. Mana aya kasedih teh Aki mah. Aduh sedih Aki ini sedihnya teh aduh rek tinggalkeun sakola ieu teh Aki teh tapi asa boga dosa ka ibu bapak guru. Aduh Aki teh rumasa sok bangor sok ngaledek sok heureuy di kelas sok ganeng wae ini. Aduh pang nama itu boga keneh hutang ka kantin. Aduh bener. Aduh hampura we nya. Ayeuna mah ini urang doakeun keluarga besar SD Cijeungjing tinggal hutan pupuhu ibu bapak gurunya sing panjang ngapunjungnya guru rahayu berkah selamat tak kitu Nini nya. Urang doakeun heuh bener. Oh hiji deui aya kolot urang aya Mang Iri sing sehat Mang Iri nya. Sok dititahan wae ku Aki teh cingih caka nepikeun ka ngalamprena Mang Iri teh nya sing sehat Mang Iri nya. Nini ayeuna mah aya urang papakeun tuh ibu kepala sareng 2 wakil siswanya. Aya rek kaula moal tah pan aya lagunya urang kaula sakali ewang ibingna. Lagu naon lagi? Laguna teh Wajid Siliwangi. Lain Wajid
wajib atuh. naon deui Wah ngesit bener. astagfirullahaladzim geus diganti Ati baheula ki. aduh rarasaan teh dinu boga hajat aya wajib aduh Gusti Nu Agung sok ah awas sor awas putra pajajaran awas aduh si bener banget Muri bakti para juangan lambang kejayaan wangi perjuangan. Oh
Panjang sari sari rasa kudu Makan resep sasaran Tetap bisa beri
hidup genep tahun di sekolah di SD Cijengjing diasuh dididik dibina ku ibu bapakku kali ibu kaduduk kahidap lir ibarat putra ibu putri ibu hapunten bagan kasih polis dina wakos ieu urang sini ngubarkeun dosa ibu kahidap nyepret sanis nyepret geuleuh tapi nyepretnya sigrep sanes sigrep geuleuh tapi sigrepnya sigrep kadeudeung nyaah anak jimat awaki koe ieu pisan keur bojona beberacang nyaah tapi ayeuna ijazah hidup tos kaboyong tos kacanggang kanggo hidup maraskeun nuluykeun cita-cita hidup brang kasep geulis sing apunju apanju ginu rahayu mugia dimakan yu kasep gelis ngadeg urang udar eta lambang urang kumpul eta simbol tiwan ieu hidup baris jengkar tidak ieu hidup lepas di warga SD Cijengjing rahayu rahayu genep tahun gening geus kalarung sempal miyun bogonjakan sri asih ku pengaruh ayeuna nincak mangsana urang paturai ka jauh pasini urang tepi ka dieu walaupun urang tepi ka poe ieu kalibatin urang cangreut tina ati baris ngangtung jadi gula panuhun di dieu aya bagja jeung cimata di dieu aya nu jajab jeung nu dijajabkeun di kantung wuwuh mumun awor dina lingkang tiluluya bagja dina lingkang Gunung Soteng Bekokosna kedah bisa bagja sabab sirung baris renung bakal bekal jadi wawang tulungaca ibu bapak guru na ngabarisena di dia ibu bapak guru
Mangga ibu kepala, ibu bapak guru di dia. Terus bu paling dia, bu ibu paling dia. Ibu bapak guru nak dia. Saparanto salim ka ibu kepala, oke ibu bapak guru terus ka sepuhna masing-masing ya. Mangga ngadeg geula ngadeg payunan sepuhna masing-masing. Ngadeg papayun-payun. Ngadeg geula ngadeg papayun. Mangga ngadeg geula payunan sepuhna masing-masing. Kayak saparanto sering saya salin ka ibu bapak guru, nembe deku bari ngawasuh hape nanya. Sok si peneula hape nasu, si peneula hape nasi peneula. So. Atos. Sok mangga deku, wasu hape na wasu. Sok langsung keluar. Bu, biasa dikalikan bu, mangga jadi nikah tapi mangga deku, mangga wasu. Mana wasu sampean mama Sok mangga deku. Mangga ibu. lihat musae bager kaset gelis nyuhunkeun dihapunten ka ibu hideung anu saageung-ageungna atas ngurus hidup. Doakeun. Aduh
Timang detik ngomong Rakitan gerak sewujud di ulah-ulah minum kaset gelis gerak minta pandoa bikin hidup kewikan cita-cita dengan cagarapan kamu sakola lebih luhur lebih punjung lebih luhur ayah paribasa sorga ayah di telapak bapak apa indung tak bisa diganti hanya indung hanya Allah subhanahu wa ta'ala geraming kapanciannya dirujakan sepenuh hitam muka-muka hidup apa jangan punjung di bawah rahayu berkah selamat ujung kasih tulis sok nyungkeun hapunten ka ibu hideung pepereh di bumi mah moal pernah teu nyuwunkeun di hapunten ka mama pernah teu ibu bae ngaros sok sing ikhlas sing nyaan nyuwunkeun di hapunten ka mama doa di mama Terus bu ngadak mana ngadak kesep mamana ngadak ditangkep mamana sok ngadak tangkep mamana dipeluk sok berkah kapunten mama kapunten hidup sing jantung jamin anu berkena sing bageun pas SMP sing bageun sing pintar ibu tutup di SD Cijanji ibu bapak guru sadayana alang pisan mugi hidup sing pintar sing lancar amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah acara parantos rengse panten mungsa gitu kamar tekaran ti siswa-siswi SD di hiji dina acara pelepasan atribut nada tawakuf tina sagala kakiranganana nada siapunten tina sagala kakiranganana kembang pinatik sinebaran sari tutup lawang sigotaka cag ya acara nu salajengna disumangakeun ka pamandu acara kanggo ngalajenkeun acara anu sanesna.